Neng bulan gelis anak ini ngaras teh nyata ngarasakeun kumaha pait peurna kumaha ripuhna nu jadi indung jeung bapa mula sara hidup ti bibit dina kandungan dugi ka gelar ka alam dunia dugi ka ayeuna hidup dewasa hidup 425 tahun anak ini diais diaping dijaring kudu jadi indung jeung bapa perjuangan anu sanes gampang anak ini halangan harungan nu kaalaman ku mama pahit peuheur anu kaalaman ku mama kahariwang paras kaalaman ku mama tapi mama sareng bapa tetap berjuang kanggo nyalametkeun hidup titipan Allah atau nabi amanat Allah neng bulan hidup awewe kumaha ripuna nu jadi indung mangga urang buka anak ini nalika mamah ngandung hidup sok sanaos hidup panginten putri anu bungsu atanapi putri anu parantos mayunan raka-raka hidup nalika hidup dikandung ku mamah mangsana sabulan mamah jeung bapa ngaraoskeun kabagjaan ya Allah alhamdulillah hatur nuhun masih kene maparing kapercantenan kanggo ngarundaykeun turunan diamanahkeun ku pangarsa usahana Allah Subhanahu wa taala mangsana sabulan mamah bagja teu aya rasa kaduhung teu aya rasa ngarasulan anak nabi syukur ka Allah diusapan dina patuangan saksanaos karaosna bisa sasa teu acan katinggal-tinggal acan tapi bagjana mamah bagjana bapa alhamdulillah syukuran ke Allah anak diusapan ku mama ditiupan ku apa didoaan ku apa bangsana hidup dina nincak di 2 bulan saminggu ditungguan sabulan didaguan nincak 2 bulan mamah ngaraoskeun karaos aya nu nganten karaos aya nu halangan karaos aya nu teu genah dina patuangan anak alhamdulillah ya Allah terus nincakana 2 sasi apa beuki ngaping ka mama anu biasana lulumpatan anak yang sarebat-sarebet nalika rengse panginten ngarundaykeun turunan anu dipayun nalika ngandeg hidup dina 2 sasi mama jadi ngalawunan deui leumpangna ngalengkah anu biasana gancang ngurangan jadi salengkah-salengkah da sieun inggis mamah geubis mangsana hidup 2 bulan ngorak dina patuangan kamalahna luar biasa anak hayang nyalametkeun hidup dugikeun ka lungsur rangsarna dina mangsa ngalahir mamah tetap syukuran doa ya Allah terus kecapna kedalna lisanna lintang ti bersyukur ka Allah pasrah ka Allah nincak 3 bulan beuki ageng patuangan mamah geulis bagja mamah sok sanaos patuanganna aya deui nu teu karaos karaos teh berat apa teras nungtun mamah menyumangkatan mamah anak diusapan ku apa patuangan mamah dari terus ngagertes ngadoa ka Allah ya Allah nuhun teras bersyukur terus syukuran ka Allah margi apa jeung mamah paham nalika mamah jeung apa teras bersyukur nampi kana papasti nutup ibati Allah takdir ngerasakeun hidup di kandung ku mama dinebutkeun dina katerangan paratos jelas la in syakartum la azidannakum nalika saha-saha wae terus-terusan bersyukur bakal teras ditambih kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah anak ini nincak ka 4 bulan tah ieu aya geuleter kasih ti Allah patuangan mamah beuki ageung tapi aya nu beuh Allah nurunkeun Allah niupkeun roh dina patuangan mamahnya eta nyawa kanggo hidup geus alhamdulillah ya Allah parantos aya nu ngulisik dina patuangan mamah geus hidup di peparingan nyawa anak ku Allah tawisna syukur teras dijalankeun hajatna doana alhamdulillah doa sareng dulur-dulur doa sareng tetanggi dikabul hidup nincak kana 5 bulan anak tah
sana 5 bulan mama ngaraos ka ripuh anu biasana acukna biasa tapi nalika 5 bulan mama acukna terus kedah ngagodoakeun eta nangtoskeun mama aya tutugeunah dina manehna mama ngaraos hareudang mama ngaraos berat ngalengkah beuki hese anak ini subhanallah nu jadi indung berjuang kanggo nyalametkeun nu janten putra anak ini mama teu pundung teu pernah ngarasulah teu pernah ngeluh tetep sumerah ka Allah 5 bulan lain anu hal anu enteng 5 bulan eta hal anu terus perlu diperjuangkan ku keikhlasan 6 bulan nyorang anak ini mama beuki hareudang bahkan ngalengkah ke mungkin beuki hese hidup kumaha omanam ngalengkah lalauna diusapan ya Allah nuhun tawaratos nincak ka 6 bulan apa nuhun parantos nyareungan ngadoakeun mama anak bahagiana mama jeung apa 6 bulan geus kasorang hidup geus aya ngulisik dina patuhangan anak leuwih bahagia mama ngarasakeun ya Allah menglus-bangluskeun ieu turunan anu dirundaikeun titipan salira nincak ka 7 bulan beuki ageung anak ieu beuki kolotan hidup dina patuangan bahkan tos karaos sikuna hidup ku mama bahkan tos karaos nejekanana hidup ka mama anak ieu mama ngan bisa bati muringis nejek hidup tapi tetep muringis eta muringis nyeri dibarengan ku muringis bagja nemutkeun katerangan 7 bulan geus molotan ieu nu jadi putra atanapi nu jadi jabang bayi anak ieu mama oge sok inggis hidup lahirna 7 bulan tetep tatan-tatan jeung apa ngadoa ka Allah biri hidup lahir dina mangsana 7 bulan anak ieu tapi alhamdulillah kusyukuranana ngadoana mama dina 7 bulan hajat deui anak ieu hajat 7 bulan anak ieu terus-terusan mama ngaluarkeun mama ngabiayaan mama terus berjuang di aya 7 bulan hidup di hajatan deui ngadoa deui jeung tatangi ngadoa deui jeung dulur sakan hidup bisa mulus sok sanaos dina 7 bulan sok lahir tapi harapan mama jeung bapa miharep hidup mulusna lang temenu lahirna dina mangsana 8 bulan ngadoa deui ka Allah alhamdulillah mulus bagus 7 bulan ngalangkung nincak ka 8 bulan anak geng alhamdulillah patuangan mama beuki agung nanging dina mangsana 8 bulan aya kahariwang nu kaalaman ku indung jeung ku bapa saha wae indung anu ngalaman 8 bulan aya kahariwang sok inggis hidup lahir dina 8 bulan 8 bulan nemutkeun katerangan hidup ngora deui anak jabang bayi ngora deui lamun lahirna 8 bulan teu sakedik anu lahir 8 bulan lahirna teu mulus anak ieu anu cacat teu sapuhna anak ieu tapi alhamdulillah mama beuki pokot kadoana ka Allah ya Allah cacapkeun maratkeun dugi ka 8 sasi nuju sareng aturan ti salira alhamdulillah anak ieu kalangkung ka hariwang omah jeung bapa hidup nincak ka 8 bulan ya Allah alhamdulillah beuki ageng beuki monyoto beuki peurat ngalengkah geus teu bisa mama anak bahkan lebih minang ditung-tung-tungtun ku apa di si kumaha ona kanya anak ngajaga hidup dugi ka kitu anak 8 bulan geus kasorang tah ieu anu kedah ku hidup diraoskeun anak ngarasakeun dina 8 bulan geus berjuang 8 bulan ka 8 bulan aya nu beuki ripuh nalika hidup musial patuangan mama ngosial patuangan hidup ngajeletit hayang lungsur ka dunya mama beuki ripuh beuki nyeri anak ieu musialna anu ngalahirkeun anak ieu mama ngaraoskeun aya nu ngabayabah getih kaluar ngabayabah teh dirasa anak hidup beuki nyelengit
Mamah berjuang meyakeun tanaga dederegeung ngahinta bikin ngaluarkeun hidup. Ya Allah salametkeun turunan salira. Mamah dugi ka beak tanaga. Dibantuan ku apa, ditiupan ku apa, dicepengan ku apa. Ngabantuan tanaga bikin nyelametkeun hidup gelar ke alam dunia. Ya Allah ngajarin di mamah ka Allah. Nyeri-nyeri teuing inu karaos. Abdi pasrah ka salira, nu penting mamah anak yang nalika harita pasrah ka Allah, ngorbankeun ragana, ngorbankeun jiwana sakan hidup salamet dugi ka kapiuhan. Mamah harita anak yang jumerit ya Allah. Mamah memberenengkeun wae, mamah mah maot oge harita. Nu penting mamahnya ka hidup mah cing kubragna ka alam dunia salamet. Ya Allah ya Rabbi, beak tanaga sarabing sena amamah ngahinta meakeun tanaga dupang puncak-puncakna anaking goar sora orok keluar. Ya Allah mamah teh emut di alam dunia hidup gelar lahir gewat hidup pada muru hidup pada mangku dibersihan anak hidup di pulasara dipusti-pusti sagala rupina mamah mauh nu malire anaking mamah mah diarantep. Tah kitu anak yang painten silip silokana kunaon ieu acara ngaras kedah dipedar heula sangkan hidup tiasa aya karumaosan perjuangan menjadi indung jeung bapa mulasara hidup diwibit dina kandungan dugi kalam gelar kalam dunia dugi ka hidup ayeuna dewasa. Mudah-mudahan silip silokana dinten ieu Neng Wulan kenging pangampura ti mamah tina segala dosa. Oke dinten ieu hidup sing kengeng pangrido anu utami ti mamah jeung bapa diridoan hidup rumah tangga sareng lalaki pilihan hidup kitu anak mudah-mudahan acan kiku batin hidup anu weuni naratas anu tadi perjalanan anu katukang mudah-mudahan sing jati bebenteng kanggo hidup tetep nyaah kanu janten indung jeung bapa. Salajengna kesiraman anak king aya cai tadi partos dikucur didoaan terus dikucurkeun engke baris dikucurkeun diibakeun ka hidup diibakan ku apa diibakan ku mamah diibakan ku wargi-wargi ku ne ku dulu sadayana nurunkeun ka nyaah ngalungsurkeun ka nyaah kana hidup anak tadi sekali diwujudna mun cai mudah-mudahan doana tadi dikabul ku Allah cai sing jadi wasilah ngabersihkeun terdeget lahir batin hidup lahirna hidup enjing dina mangsana rumah tangga atawa dina mangsana akad nikah sing hurung mancur cahayaan lir bidadari ti kahyangan mangsana rumah tangga hidup sing seueur anu nyaah anu asih anu deudeuh sing diparengkeun jeung kamakmuran kahirupan dina rumah tangga.